Bosan atuh katamkot bae sekali-kali mah keliling cari seblak nu enak. Seblak ayeuna mah geus teu zaman cuy. Bakal kana seblak heula. Seblak dikepinggirkan dulu, sekarang mah ngadaharna bakso cuy, panas-panas ge ngagolentrang mah di Kuningan mah ngadaharna bakso. Bakso naon tah aya di dieu teh tingali, brother. Bakso Andeska, brother, tah si Obos. Alah. Obos na ge tingali nu boga Andeska atuh teu tingali, brother. Pribadi kamieur. Anjing sia teh sok ulah ngajar dog teh neangan bae seblak bakso we ayeuna mah. Deuleu atuh bakso Andeska di mana tuh jalanna ge di Darussalam Masjid Babu Salam tuh. Daerah Kapandayan ieu teh Masjid Kapandayan tuh tingali brother di dieu. Tah gereng sengkeun age geuwat mareulis sia teh buat neangan bae seblak. Ayeuna mah nu kareu ge ngeunah cuy, panas-panas kieu mah ngadaharna ngadar bakso. Bener tuh Bos? Tah gitu brother, ngadaharna bakso ulah dengan seblak kapinggirkeun heula. Seblak mah jang peuting ngadaharna ge ayeuna mah beurang-beurang imah panas ngolentang kieu ngadaharna bakso. Tah sia mah ulah ngajar dog teuing di imah bae ngarungul molor we sia mah. Hudang sok incak ka dieu Kapandayan meuli bakso Andeska gereng sengkeun sia teh ngajar dog wae sia mah di ari mah. Gobat. Ungke bae dengan seblak mangke kalem-kalem. Ayeuna bakso heula bae bakso. Gereng sengkeun brother.